Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Gusti Razahratul Salsabila ti kelas 10 MIPA 3. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara teteh abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tiara Dewi Gustaviana. Abdi ngawulang di SD Plus Bakti Nusantara genep. Dampak Covid kana kegiatan belajar mengajar teteh teh kumaha? Di janten sapertos tirakil janten ayeuna mah kegiatan belajar mengajar teh daring dalam jaringan janten online gitu. Jadi tatap mukana lewat Google Meet atau lewat Zoom. Pemberian materi nage lewat video pembelajaran pami teu aya Google Meet atau napi sesi Zoom. Saurna sasi Juli bade aya pembelajaran tatap muka. Pendapat teteh kumaha? Ari abdi mah sebagai guru ngiringan wae kebijakan ti pemerintah, aturan ti pemerintah, mangga ngiringan wae. Pasti nage pemerintah tos memikirkan gitu matang-matang dampak sae sareng dampak awona pami pembelajaran tatap muka dibuka di sasi Juli. Terus pami leres dibuka di sasi Juli, tangtosna pihak sekolah kedah nerapkeun protokol kesehatan anu ketat. Terus nu paling utamina mah aya persetujuan ti orang tua supados ke pembelajarannya lancar. Terus gitu protokol kesehatannya kedah dilaksanakan secara ketat baik di pihak orang tua, di guru, di siswa sareng sadayana nu warga sekolah tuh supados engkena teu aya klaster baru penyebaran COVID-19 di area sekolah seperti itu. Pami teteh tos divaksin atau teu acan? Teu acan, tapi alhamdulillah atuh didaftarkeun ku operator sekolah janten kantun ngantosan jadwal divaksina. Mudah-mudahan sehat saterusna. Pertanyaan panutup, naon anu kedah dilakukan ku masyarakat dina pandemi Covid-19 ieu? Intina mah entong nyapirakeun virus COVID-19 ieu janten nu protokol kesehatan 3M teh kedah dilaksanakeun, memakai masker, terus menjaga jarak sareng mencuci tangan dengan sabun teh eta teh leres kedah dilaksanakeun supados urangna teu katarajang virus COVID-19. Hatur nuhun teteh kana waktosna. Sami-sami. Mudah-mudahan Covid-19 ieu enggal musnah. Amin. Amin. Hatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.